Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak kumaha daramang mugia urang aya dina kawilujengan tepang deui sareng Pak Parman dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna. Ayeuna urang baris diajar ngeunaan pangjembar basa lembur kuring anu judulna Situ Mustika bahasa Sunda di kelas 4. Yuk diajar online. Mangga nu teu acan subscribe heula. Hatur nuhun wilujeng nyakseni. Pangjembar basa lembur kuring anu judulna Situ Mustika. Situ Mustika ayana di Desa Purwaharja, Kacamatan Purwaharja, Kota Banjar. Situ ieu legana kirang langkung 2,5 hektar. Pamandangana kalintang endah. Sekian, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.